Musonib nerangkeun kana pelajaran anu kadua enak ki musonib bade teh rekel naik deui cenah kitu nerangkeun kana pelajaran anu katilu anu mana ieu pelajaran anu katilu teh fi hukukil khalaqil azimi wa hukukir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyaeta nerangkeun pirang-pirang hakna Allah sareng hak pirang-pirang hakna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beuh urang kudu nyaho nya kan hak-hakna Allah, kan hak-hakna Rasul, bahkan ka hak-hakna makhluk ge urang kudu nyaho. Lamun eta perkara teh hak bagi urang pek lakonan ku urang pek bawa ku urang pek akuan ku urang. Tapi lamun eta perkara teh lain hakna urang ulah sok diakuan, ulah sok dirakonan jeung ulah sok dilaksanakeun kitu. Ieu hak Allah. Ieu hak Rasul. Geus cukup ku Allah jeung ku Rasul lain bagian urang. Arti ya model naon misalkan hak Allah teh hak nyieun urang, nyieun kana cepil urang supaya naon supaya urang ngadenge. Geus eta nu hakna teh saukur Allah hak mere nikmat ka urang. Allah hak nu mere rezeki ka urang sok ulah nyumantelkeun hate ka makhluk sabab nu ngarizkian urang teh nyaeta Allah. Kadang urang nyumantelkeun hate ka makhluk ulah hate urang teh ulah dicantelkeun ka makhluk yen eta makhluk teh nu bakal mere nikmat ka urang, nu bakal mere rezeki ka urang. Bahkan mun urang boga pagawean ulah nyumantelkeun hate kana dunungan urang yen si eta teh nu bakal mere duit ka urang. Angger rezeki eta berupa duit teh hakikat nama munggu Allah. Awasnya bisi soalna ke urang geus kupur ka dituna. Lamun urang ngahak naon lamun urang ngarasa hate urang teh cumantel yen anu bakal mere duit ka urang teh kolot, nu bakal mere ka urang duit teh dunungan, nu bakal mere duit ka urang teh misalkeun babaturan, urang bisi ka asupkeun ka jalma-jalma nu kupur nikmat. Sabab nikmat mah datang dengan saukur ti Allah ngan melalui proses makhluk. Tah sabadeu kitu. Rezeki ge sapertos kitu. Ku Allah teh dikirimkeun eta rezeki teh pikeun si Asep ngan melalui indung bapana. Ngan melalui babaturan nana, ngan melalui guruna misalkeun teh ku bapa diajak ngariung dibere duit misalkeun teh kudu ngariunganna eta tah rezeki teh melalui guru ngajakan ka murid misalkeun teh meunang we rezeki di amplop teh eta teh ngan saukur melalui guru. Angger hakikatna mah munggu saha eta teh pamere rezeki teh munggu tah eta teh hakikat. Jadi ulah tas dek mun aing henteu gawe moal dahar, mun aing henteu kitu moal ngarokok, lamun aing henteu kieu misalkeun teh moal bisa tah ulah tas dek itu angger anu boga rezeki mah saukur. Nah Allah hak henteu hiji jalma misalkeun teh cicing sare di imahna kitu. Tapi manehna moal naon tapi manehna daharnya dahar tapi manehna mun ngarokoknya ngarokok hak henteu Allah kos kitu. Bisaeun moal nyieun jalma anu henteu boga duit hirup. Bisa henteu? Bisaeun. Tapi kewajiban bagi eta jalma teh kudu kasab kitu. Ngan Allah hak nyieun hiji jalma dina cicingna bakal moal henteu dahar, bakal moal henteu ngarokok. Ngan ku Allah diwajibkeun hiji jalma kudu kasab. Lain dina lebah duit, dina ilmu ge kasab. Ilmu ge kudu dikasab sabab nu ngaranna ilmu bil kasbi la bin nasbi, nu ngaranna ilmu mah diteangan lain ku sabab turunan tah eta ilmu. Sanajan bapa maneh kiai, sanajan bapa maneh ustad, sanajan bapa maneh abuya ari maneh teu daek ngaji neangan kana ilmu mah ulah sok gede laga. Sabab naon ngaranna ilmu mah dikasab. Ngan beda ari anak kiai jeung anak ulama jeung anak abuya mah sok aya teureuk. Ah, kawas kitu. Model kumaha? Model jambu. Tah kitu. Eta jambu teh dinu tangkalna. Biasana ieu tangkal jambu teh amis. Ningali dina bentukna nu hejo urang sok coba-coba ieu tangkal jambu ieu mah amis cobaan ieu urang mesa teh pait kitu tah berarti tinggal nungguan asakna eta mah. Sok aya teureuk pan tangkal jambu geus kasebut eta tangkal jambu teh amis gitu. Kadang sok dicobaan ku urang. Tah katutupan amisna teh ku sabab kolotna, ku sabab tangkalna belum tentu eta si buahna amis gitu. Belum tentu lamun can diasaan heula gitu. Kadang dina bentuk nama meni pait jiga nu teu ngeunah gitu. Begitu dicoba nah meni ngeunah kieu cenah kitu ieu teh. Heueuh. Eta ge sarua sok ningali dina tangkalna jeung dina rupana. Emang ya nya ulah sok nilai hiji jalma dina penampilan, tapi penampilan nomor hiji. Tapi ulah ditilai dina penampilan. Tapi penampilan nomor hiji. Nah, hese si eta.
Jadi kieu lamun urang rek nilai ka batur ulah ditinggali tampilanana, tapi lamun urang hayang ditilai ku batur dohir urang heula tingalikeun ka batur alus gitu. Gitu eta teh. Batur nilai ka urang dina penampilan, matak penampilan kudu alus. Tapi lamun urang nilai ka batur ulah dina penampilan. Kumaha nilaina? Dina jeroanana batiniah ngan hese urang moal bisa ningalikeun hate tiap-tiap jalma. Hese eta meuleun paguean urang. Tah kaos kitu eta salah sahijina hak Allah. Ngarizkian ka urang, mere nikmat ka urang, mere kasehatan ka urang. Wah macam-macam eta. Terus aya hukuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu hak bagi Rasul naon? Hak Rasul teh naon coba? Urang kudu nyaho hak Allah nu sapertos tadi ngarizkian, nyiptakeun urang, naon ieu mere sehat ka urang. Tari hak Rasul naon? Nah, eta anu jadi pertanyaan. Naon hak Rasul? Jadi hak teh padamelan Rasul teh naon? Nah, anu dilakukan ku Rasul jadi kieu. Misalkan si Asep teh gawe di hiji pabrik, tah hak si Asep teh naon digawe sakumaha dititah kudunungan. Tah eta hak si Asep gitu. Engke dina digawe da dibere gaji kudunungan gitu. Tah eta hak Rasul. Naon? Kumaha rek ngagungkeun ka Rasul urang teh nyaho hak Rasul. Yeuh cirining urang cinta ka Rasul teh nyaho kana hak Rasul. Cirining cintana urang ka Allah teh nyaho kana hak-hak Allah. Gitu. Ayeuna urang teh nyaho kana hak Rasul naon? Rek kumaha nimbulkeun cinta urang ka Rasul gitu. Hese eta. Tak pantes urang bisi. Sedangkan kenging sapaat teh di mana-mana dina hatena rasa cinta ka Rasul eta. Rasa cinta mah hese engke urang sapaat. Naon urang kudu nyapaatan maneh? Da maneh mah teu cinta ka kami. Cek Rasul dek gitu kan kumaha urang. Urang tingis nutur-nutur guru urang ke dia mahsyar teh euy. Saat guruna nepikeun ka Kanjeng Rasul misalkan teh nincak ka Kanjeng pendak jeung Kanjeng Rasul. Nah izah ieu. Nya abdi teh cenah kitu murid anu sampai ka dieu cenah kitu guru abdi teh. Terus rek naon maneh ka dieu? Hayang disapaatan ku salira. Ada salira mah cenah kitu. Teu cinta ka kami naon ku kami disapaatan. Mama mun dikitukeun ku Rasul urang. Beuh, masyaallah. Ngerinya urang ngaji di alam dunia ayeuna tapi teu bisa nimbulkeun cinta urang ka Rasul hese euy. Hese engkena. Da kudu ditimbulkeun cinta urang ka Rasul jeung ka Allah mah. Cirining Rasul kunaon kudu ditimbulkeun cintana sabab Rasul teh nu ngagaduhan sapaat. Kunaon urang kudu cinta ka Allah sabab Allah nu gaduh surga jeung neraka. Kitu atuh. Urang ena minta surga ka Allah, nah ada maneh kitu cinta ka kami. Teu ngahargaan ka kami, teu nganggap kami misalkan teh pangeran salira. Misalkan teh kunaon ku kami kudu dibere surga anjeun cenah kitu. Aya ge ku kami diciptakeun tuh neraka pikeun jalma-jalma kawasia. Nu mana anu jelema anu teu nganggap ka kami, anu teu daek ibadah ka kami tuh tempatna di neraka. Hak teh bagi Allah, hak atuh. Haja eta geus diciptakeun neraka teh. Jang jalma-jalma nu kawas kitu. Bahkan misalkan kieu abdi teh cinta ka Allah. Sagala rupa taat ka Allah, tapi teu ka Rasul. Urang teh cinta ka Rasul angger sarua. Tuh eta Rasul teh cenah kakasih kami cek Allah teh. Naon kami kudu mere surga ka anjeun. Dan nu dipika cinta ku kami cenah kitu kakasih kami teu dipika cinta ku anjeun. Jal kitu. Hiji jalma misalkan teh si Asep boga guru. Nah, guru teh boga pamajikan. Hoyong we kasalakina nuturkeun teh. Set kasalakina tapi ka pamajikanana teu ngahargaan. Gitu eta teh. Di mana datang guruna daek suntangan bolak-balik gitu kan. Nanya gitu kieu. Di mana pamajikanna liwat henteu daek nanya-nanya acan. Kumaha eta cek salakina anu kos kitu. Cenah. Moal geunaheun. Tah model kitulah. Lamun jeung pasangan teh mah. Jadi Kanjeng Rasul teh kan kakasihna Allah, otomatis urang cinta ka Allah kudu cinta ka Rasul. Komo dicinta ka ulama. Komo dicinta ka para walinya. Masyaallah. Tah hak urang. Hak urang teh naon? Cinta jeung narima kana sagala rupa hak-hakna Allah jeung hak-hakna Rasul. Tah eta hak urang mah eta sakitu. Hak urang mah cinta ka hak Allah jeung ka hak Rasul, jeung nampi kana hak Allah jeung kana hak Rasul, jeung ngajalankeun nu diparentahkeun ku hak Allah jeung hak Rasul. Tah eta pagawean urang, hak urang.
hak rasul naon rasul teh innama buistu liutamima makarimal ahlak dititah dipiwarang diutusna ku Allah ka alam dunia teh rek nyampurnakeun ahlakul karimah adab teh urang enah teu beradab jadi jalma berarti urang teu narima kana hak rasul bener henteu bisa salah ya berarti urang teu narima kana hak rasul ku sabab urang teu nuturkeun naon diparentahkeun ku rasul cek rasul pan innama buistu liutamima makarimal alak diutusna kami ke alam dunia dengan saukurek hiji nyampurnakeun halakul kalimah sedengkeun urang teu daek berakhlak sedengkeun urang adab eueuhan adabna minus nol besar misalkan nanti hese urang kitu dah rasul mah eta nya nungtun urang supaya urang teh berakhlak dina berakhlak urang teh kada teh bisa cinta nimbulkeun cinta nancepkeun cinta ka saha ka Allah ya dina urang berakhlak na teh supaya naon misalkan ka guruna berakhlak set ke ku guruna teh dipapag pantah anjeun teh kudu salat anjeun teh kudu puasa anjeun teh kudu zakat tah ieu teh cirining ibadah ka Allah urang terus makin ibadah ka Allah cenah kitu dina ibadah urang ngarasa ngeunah ngarasa bungah berarti urang teh cirining keur nimbulkeun cinta urang ka Allah kitu eta nya mantapnya bihuk ladzi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan ya bunayya he anaking he nada deui wae cenah si nada pernah geus mundur ka tukang tapi beunang deui wae cenah kitu wayahna geus geunaheun ka si nada innallaha cek bapa nada teh kana nada teh cenah kitu innallaha tabaraka wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa awjadaka sanyanyana Allah nu maha berkah sareng anu maha luhur teh cenah kitu eta allazi khalaqaka anu nyiptakeun anjeun nada anjeun teh bisa nangtung ayeuna bisa ngarenghap ayeuna eta teh ciptaan Allah kitu wa aujadaka jeung nu bakal manggihkeun cenah ka anjeun asbago alaika kana nikmat zahiratan anu zahir wa batinatan jeung nu batin ta Allah teh nyiptakeun nada cenah kitu kieu Allah oge nu bakal manggihkeun nada jeung kanikmatan nada hirup di alam dunia susah me entah ka Allah yang nikmat kitu boh nu zahir boh nu batin sabab nu bisa nepungkeun nada jeung kanikmatan ngan saukur monggo Allah ungkurna ngan melalui proses makhluk biasana melalui proses ibadah gitu nanya melalui proses muludan teh melalui proses pokoknya macam-macam ku Allah ngajak eta dibere jalan macam-macam supaya anjeun teh gampang hayang menang nikmatna teh tapi eta proses perjalananna kurang nu dilakukeun hiji-hiji acan sabab naon eleh eta nya jadi geus diperbodenan kabeh eta muludan ku hoream ngaji hoream salat hoream ngaji hoream kitu tah geus diperboden teu bisa asup urang kadinya sabab hoream teu daek maksakeun sakitu lamun didinya diperboden nguriling atuh jalanna kitu sedengkeun ku tinggal lurusna bae ge urang hoream kemudian dikurilingkeun cenah kitu tah urang mah kurum urang biasana lamun urang geus biasa ngeunah yeuh liwat kadinya henteu diperbodan ieu misalkan dina muludan teh henteu euy teh hoream set nincak dina hiji hoream berarti urang teh keur manggih hiji perbodan atau portal gitu dikurilingkeun haja jalanna teh tah daekeun teh sia tah dikurilingkeun kitu tah lamun daekeun keneh geus di dieu teh manggih kanikmatan dina nalika urang taat ka Allah gitu dibere cobaan teh gitu tuh hoream mah cenah kitu ngan ieu aya cobaan misalkeun teh naon we hujan teh gitu kan naon teh pokona mah tunduh teh gitu tah teu hoream rek muludan teh ngan hujan payung segala rupa becek misalkeun teh nya jauh mun leumpang datang ka ditu jari berug teh cobaan teh kos karar itu tapi ditingali ayeuna daekeun keneh henteu maksakeun leumpang ti mana ka hiji tempat anu rek ngaji atau muludan maksakeun cenah si nada teh tah berarti mah geus nincak kana hiji derajat nu luhur kitu nat lihatnya hujan kok takut cek nada teh mandi juga pakai air nadnya ari mandi teh sieun urang mah sieun cenah mandi oge da saminggu sakali nada mandina amrika kunta nutpatan fi batni ummika famazilta tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi hatta waladatka insanan kamilan. Nah atunya maneh cenah kitu cek bapana teh gitu maneh teh cenah kitu baheula mah bukti nutpatan cai mani maneh teh baheula mah cenah kitu ayeuna we bisa leumpang teh ayeuna we bisa ngomong teh ayeuna we bisa ngadenge teh ayeuna we bisa ningali teh ngan maneh teh baheula mah cenah nutpatan cai mani pi batni ummika dina jero beuteung
endung maneh gitu pikiranku maneh cenah eta teh pamazil tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatika hatta waladatka cenah kitu imanan kamilan sehingga dilahirkeun maneh ke alam dunia imanan insanan kamilan cenah kitu jadi hiji manusia anu sampurna sanajan aya kakurangan di nalika kelahiran hiji jalma eta jalma teh sampurna maksud sampurna teh teu boga dosa di mana kecepluk maut manehna ahli surga kitu eta teh kitu kos kitu sanajan aya kekurangan dina fisik eta teh jalma teh sampurna dina nalika lahir boh keluar tina rahim seorang kafir oge sampurna heula manehna awas kade sampurna heula nya heuh kamilan panan di dieu teu dimasuk-masukkeun soan-soan aya muslim nu sampurna atawa nu lain muslim teu kabeh bersih orok anu lahir ka alam dunya mah bersih tina dosa gitu kan awakna bersih deui gitu teu aya nanaonan eta bersih eta jelema wa wahaba laka lisanan tatakallamu bihi jeung ku Allah teh anjeun teh dibere lisan anu mana eta lisan teh tatakallamu bihi cenah kitu supados anjeun bisa cumarios bi kalawan eta lisan tuh jadi ieu teh urang teh injeuman dipasihan nambut lisan teh ku Allah terus ainan mata ge sarua dipasihan nambut ku Allah terus wa uzunan jeung ceuli urang oge teh dipasihan nambut ku Allah ulang ngarasa boga eta lisan eta mata jeung eta ceuli teh ditambutkeun ku Allah ka urang sejak naon cenah kitu supaya urang teh dipake ibadah ka Allah bawa dina bibir pake zikir ku urang dina mata pake ningali ayat Quran dina cepil ku urang dipake ngadengkeun hal-hal anu pas didengekeun ku urang kitu tah kayangna teh model kieu si Asep ku abi dibere sapeda eta sapeda teh kumaha dipake kana hal-hal anu teu bener kumaha eta nu merena ngambak pasti lain ya Asep sapeda tak ku abi dibere injem ku si Asep teh dibere hal nu teu bener dipake na teh gitu dipake maling teh atau tong sapeda motor bere injem sarta Asep pake motor terus ku si Asep teh dipake hal nu teu bener motor diinjemkeun ku abi ka Asep teh misalkeun ana teh gitu kumaha eta nu mere nginjemna bakal ngambek atau bunganya motor aing dipake maling sia bisa kitu mah tak kitu deui Allah oge mere nginjem ka urang lisan mere nginjem ka urang mata mere nginjem ka urang cepil teh supaya naon supaya dipake kana hal nu alus mung dipake hal nu goreng ku aing dibere injem mata tapi si eta mah ningalian hal nu teu pararuguh we ku aing dibere injem ceuli tapi ngadengkeun kana perkara anu teu pantes didengekeun we ku manehna si eta ku aing dibere lisan tapi eta lisan ngomong bae nu teu balik misalkeun teh bungah moal Allah di mana-mana anu diinjemkeun ka urang piraku ku Allah ieu anu kurang bayangkeun kieu lamun Allah geus teresepeun ka urang teresepeun kana ciptaan Allah nu diinjemkeun ka urang ku Allah dicandak ieu mata kurang dipake ningali bae kana hal anu teu bener gitu kan cik Allah teh aing mun kasal-kasal teh ge jelema soalnya ieu mata nu kurang diinjemkeun dipake kana hal teu bener dicokot ku Allah eta mata urang lolong kumaha eta kos kitu nauzubillahi min bageur keneh ta Allah maka urang teh nya bageur keneh ih teu sugan urang ayeuna subuh mata urang dipake maksiat tapi ku Allah teh dicandak pani mata nepikeun ka ayeuna alhamdulillah sehat keneh ieu mata bisa ningali keneh lain ieu mata urang teh bahkan cepil urang masih keneh bisa nguping henteu eta ku Allah teh dicandak eta saking ku Rahman sareng Rahimna Allah tu warahmatihi cenah kitu rahmati Allah moal ku Allah satungtung gitu kan Allah ngagaduhan sifat Rahman Rahim teh untungnya Allah teh boga sifat Rahman Rahim bagi urang nu tukang maksiat gitu wa aklan tu dariku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka jeung anjeun teh ku Allah dibere akal dibere nginjem akal supaya non maneh teh bisa ngabedakeun mana hal nu madarat bagi anjeun jeung mana hal anu manfaat bagi anjeun cenah kitu sok ku aing sia dibere nginjem akal pikiran ku maneh ayeuna mana nu madarat bagi anjeun jeung mana hal anu manfaat bagi anjeun nu manfaat pek lakonan ku maneh nu madarat ku ayahna kudu dijauhan ku maneh kitu pan amar ma'ruf nahi mungkar teh ieu teh pimadarateun kunaon kumaha dijalankeun keneh pan ku kami teh diberi akal teh supaya bisa ngabedakeun mana nu bagus keur maneh mana nu goreng keur maneh gitu ieu nu goreng dilakonan wae misalkan dicokot akal urang ku Allah misalkan ana teh sabab naon sabab teu dipake kana hal nu bener kawas kitu
Urang mainnya diberi injem mata sugan nyewa ka Allah sajam 20.000 gitu. Teu urang diberi nginjem ceuli ku Allah sugan mayar ka Allah. Teu urang teh titah mayar. Sok kumaha dititah mayar urang. Tingali ku anjeunnya, tingali ku marang. Sok aya jalma geuning nya anu jantungna teh geuning make ring geuning nya atau anu cuci darah saminggu 2 kali lain. Sabaraha eta teh? Sabaraha eta? Sakali cuci darah ge moal kurang 3 juta eta teh. Jeung nyerina luar biasa. Urang mah ayeuna hirup cuci darah henteu, urang mah cuci muka henteu. Sia teh atuh cuci beungeut mah wayahna we teh nya supaya ulah kuleumeuk teuing. Cuci darah henteu pan urangnya. Tapi urang eueuh syukur eta ka Allah. Tingali ka tukang, tingali ka belah ditu. Mata urang mah ulin teh kudu roba ka rumah sakit supaya pepeling kana awak kitu tah. Nya si eta mah urang mah sakit teh bisa keneh. Nya si eta mah urang mah sakit mah alhamdulillah kita kitu. Tak ulinna ulah ka alun-alun, ulinna ka mana ka rumah sakit. Supaya naon pepeling ka urang ningalikeun kitu tah. Si itu tingali boga penyakit anu gitu kan. Si ieu tingali gitu kan urang mah alhamdulillah sakit sehat. Keneh ngan saukur salesma misalkeun teh ngan saukur paranas tiris, syukur keneh ke urang. La ta'maluna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Saur Allah parantos ngadauh dina kitab Al-Qur'an dina surat An-Nahl ayat 78 wallahu akhrajakum cenah itu jeung Allah teh parantos ngaluarkeun aranjeun kabeh min butuni ummahatikum cenah kitu dina jero beuteung indung anjeun ku jalan persalinan gitu kan melahirkan eta persalinan teh pancena nyawa teh aya di ujung tanduk bener teh matak ibu-ibu nu ngalahirkeun maot surga syahid eta syahid sabab keur perjuangan eta ulah salah nyawana teh di ujung tanduk syahid eta ibu-ibu nu ngalahirkeun eta lamun teh mah maot dina nalika keur ngalahirkeun satara kabak atuh teh heujeuna oge nya si Asep sagede kitu hayang kaluar tina liang sagede kieu misalkan eta satara kabak eta ngaluarkeun ge supaya naon supaya si Asep aya di alam dunia gitu tah sedangkan ayeuna si Asep geus aya di alam dunia teh teu bisa gitu kan malang tarima kanu geus merjuangkeun supaya si Asep aya di alam dunia misalkeun teh kawas kitu mata urang di dinya mikir nya indung urang teh baheula yang ngaluarkeun urang ka alam dunia teh geuning nepikeun ka mempertaruhkeun nyawa gitu tah ayeuna urang kok teu bisa mempertaruhkeun nyawa pikeun indung urang nah kitu balikeun ku urang balikeun deuna ka bapak heunya bapak urang ge ngabiayaan urang teh nepikeun ka mempertaruhkeun ka capekna ka bingungna ka susahna supaya urang bisa dahar bisa sarengeunah bisa diajar ke urang teu bisa si ayeuna gitu kan mulang tarima kana hal nu eta kitu eta anak kudu boga pemikiran kadinya tah ieu teh ya bunaya teh teu leutik keneh dibejaan ku bapana tah maneh teh kudu kieu mas antren acan manehna ieu teh ngan kerek dibejaan ku bapana mata orang tua mah guru bagi urang ieu maneh teh bisa ngomong A B C D nyaho ieu irung nyaho ieu mata nyaho ieu ceulit ti saha apakah di guru pasantren lain ku indung maneh eta maneh nyaho kana ieu mata ieu ceuli ieu biwir ieu irung gitu kan ku indung maneh mata indung maneh teh guru maneh gitu ta indung maneh di guruan ku bapa maneh berarti otomatis indung guru maneh ge indung maneh nyata bapa maneh gitu kurang teh dihargaan kalau corangan coba aduh dapat dah teh sajalur saja urang awas kadenya angger itu teh kolot urang dan nya ka kolot mah geus teh kudu ditanya deui itu kuduna mah dinu hate teh urang nancel beta dinu hate teh nya ka kolot mah geus teh kudu ditanyakeun deui da geus teu bisa diungkapkeun deui ku omongan gitu ku tingkah laku ge bahkan geus teu bisa diungkapkeun misalkan urang ngahuapan indung ngumbah suku indung misalkan teh nungguan nepikeun kasare indung eta mah can satay kuku kanya indung ka urang gitu coba ayeuna urang anu ngalahirkeun indung urang kitu teh henteu tadi nu ngalahirkeun bae itu kan dina ngalahirkeun mah moal bisa kagantian ku baktina urang ka indung sakeclak cai susu indung anu ka indung ku urang moal bisa digantian ku alam dunia jeung isina cek Sayyidina Ali gitu kan ieu lamun alam dunia kapi milik ku maneh jeung isina dibikeun ka indung maneh moal bisa ngagantian kana cakeclak cai susu indung Asepnya mantep tah Sayyidina Ali nya tukur kumaha tah ayeuna dina nyahareupan indung jeung bapa ayeuna mah cukup nurut kitu kuduna mah tah ieu akhlak teh nitah ka urang teh kaos kitu nurut maneh teh cenah kitu
Saur Sayyidina Umar kumaha itu urang da kudu ngomong ya Sayyidina Umar kami teu pernah ngarasa naon ngaranna teh kaduhung dina cicingna kami cek Sayyidina Umar pan Sayyidina Umar mah wah garangnya tapi begitu dicarekan ku bojona pan cicing gitu kan tah dicarioseun kami teu pernah ngarasa kaduhung ku cicingna kami tapi kami sering ngaduhung ku loba ngomongna kami cenah kitu kaduhung aing tadi ngomong kitu tah eta Sayyidina Umar nempe ka dinya eta tapi cicing teh pernah kaduhung sanajan dicarekan ku batur gitu kan digogoreng misalkan teh ku batur wah ditek-tek banget ku batur teh pernah anjeunna dina cicingna dina sadakepna ngarasa kaduhung teh tapi lamun geus ngabalas ka eta jalma kitu tah anu geus misalkan nganyerikeun ka manehna sok kaduhung kunaon kurang kudu dibalas tah gitu Sayyidina Umar eta sampai ka kituna eta masyaallah urang mah teu bisa kitu eta teu bisa urang mah beuh gegermat beta teh ngarokok be misalkan nanti hasilna kana irung padahal urang ge ngarokok mana itu cenah ngarokok teh beuh gitu kitu bae urang mah tah si asap ngarokok pada keur nyo HP ya kasih dede kana irungna asup kabeh misalkan nanti bikin ka batung maneh ngarokok teh terbalik cenah gitu cek si asap di sarwana emangna haseup bisa dikontrol ku aing da setiran haseup mah cenah gitu ayo be atuh sia miceuna ka itu ngomong pun wah aduh ngomong gitu kan dina masalah haseup unggul misalkan nanti ayo boy marwa bedog hiji awal silih kadek tidinya keneh yang masalah sih eta ku sabab naon ku sabab emosi terus kapancing dina emosi eta duanana emosi teu daek ngaredakeun kana emosi eta jadi pacampur jeung nafsu acak-acakan ke kadituna matak lamun ningali hiji jalma keur emosi tungguan heula tiisna karak obrolkeun lamun aya masalah mah keur emosi keneh mah ulah sok diajak ngobrol